Haji Cecep Gundala oge manco. Bapak Guru Eman Bantarujeg. Bapak Guru Eman Bantarujeg tuh di mana-mana tilunya. Alhamdulillah. Dinar Candy oge nongton jadi saurna. Nuju nobar rupina mah eta. Nuju dukem eta. Sok ah. Ngajak-jakeun heula awak aing ah. Bae, mangga ulah. Tawa Aceng rek usik heula Aceng. Sok kapayun kayaknya Waceng. Belum disih sing sabanar. Kapilaran diang Uruk wararaga bisi morosot. Awas. Nusanya awan kasaksi, nusanya awan kasaksi, mulai mutan, nusaya ti, ku urang tantos kaharti. Bedah panggih kasenengan kudu ngukur kaayaan sing inget kana wiwitan kudu ngukur kaayaan sing inget kana wiwitan. Aduh, kuring gular-gilar. Aduh. Rambut ay datang ke gumelis imade. Hey. Hello everybody. Ngenakeun nami abdi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dari mana ya? Ayu Ting Ting dari mana? Ayu Ting Ting ti Mojok. Baingan. Iya ti Mojok kan Ayu Ting Ting teh baheula teh urut ka bogohna Bapak Lurah ieu teh. Gitu. Nya Padudung. Nya Ece nu bogoh ketang. Padudung mah pantes kadogo Ibu Dewan. Nya Eke geulis teh. Cantik. Cantik dong. Cantik bingit. Aduh. Ece masuk nyalik sih dia nyaho teu. Hey, naon ngalah naon aja. Ngalak cucungu. Kareule. Hayang jaipongan Eke sawios. Iya. Boole deh. Nah, itu. Sok ah jaipongan heula ah. Sanajan itulah tali melakopon ada yang sanajan digonta-ganti, sanajan digonta-ganti Pak Guru Eman wato kanjengan Uma disadana heulang Haji teh Bijaya Cikarang gelik-gelik dina awi Uma dirasa nu melang Pak Haji Oma ke SBS Cikarang cerita jroning ati. Lain daun awi Cabe
sangkan ulah kaedana Abah didu SJS Aya. gawe sing jadi panglipur Abah di SJS karena kalbu nuker Wuyung gandrung kapirang rum sing jadi hari ring dang ding hari ring dang ding Cai kopi Nono Nono angger panggeui ati nurung sing ibu nyai galuh sangkan nyaring pikir eling Haleang landong panggugah landong rasa nutung gara paulis-pulis Sukasari landong rasa nutung gara mun urang ka Sumedang tahu sangkan nyerep kana rasa bapakku dudung sareng laos ka kupingna tembus kana lelembutan ngagores lelemes hate Kidalang Habib Cirebon. ngagores lelemes hate Manggung di Majalengka. gincu Saja belum tapi hatur Sumedang ngiring ngarojong Bapak Wahyu Sumedang ngiring ngarojong Ngajung-ngajung darajat seni samalih mudah-mudahan janten bahan pangaweru janten bahan pangaweru Seni lain kawening ka bapakku Dudung Abdul Yasin. Tapi pikeun nyamil budi Bapak Kades Budi anu kulasasi Sae budi dakasa sami Tembus kana lelembutan Bapak Kades anu bager ngagores lambesan teh Nyai Galuh anu bager manawi jadan kahatur janten landong panggaweru samali mudah-mudahan janten kana pangaweru panglipur manota giwur geuninganan Bapak Iyang Saepul Iksan kapayunan sing deketan lekenan bari ngeunel ye Bapakku dudung anu nuhun nyangga keliburan kasukrining pamiarsa mana Bapak Kepala Desa Bongas kapayunan si deketan Bapak Kades Bongas Wetan Beting Ibu Yayah Komaria kurit tempuh jadul asin Ibu Dewan anu bager oyong tepang sareng Bapak Kades Pancak Suji kapayunan sing deketan geuning Geura Nyai Galuh anu bager hatur nuhun bari neuteup Bapak Kades Loji Kobong anu bager kapayunan
boyong tepang sareng Bapak Kades Cidenok anu mana Bapak Kades Sumberjaya anu bager bulan madu Bapak Kades Garawangi nuhun di Mekah bawa peting Ibu Hajah Maya Sate Maranggi anu mana Bapak Kades Banjaran boyong tepang sakedepan Bapak Kades cepat anu bager Bapak Kades Pasrapatan Bapak Kades Panjalin Lor anu bager anu mana Bapak Obo Wong Indramayu anunya Bos Pijit anu bager hatur nuhun pangasihna gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi Patatan sami murad samia murad baling manis Banglus lampahipun aletan saking negara ujung Maruta anu ngalet ngengkei ngabanalet kemat-kemat nyatang pinang ngajuk-juk negara Amarata bade ngiwat Astra Jingga nyata bade dijantenkeun tumal di Sawaraga Manik Loka sakilat hansa katigas kumangsa kasarios di negara Amarata anu tadina negara Amarata tees tuning ayam tur tentrem tiis ceuli herang mata nanging kiwari negara Amarata jadi harengheng kudedengian pajejet kudedelean itu jaring carita aya sanes nyata ngadak-ngadak ka negara Amarata seueur tamu aya sanes kieu tamu teh nyaeta bade menta Astra Jingga ka Yudhistira dek disangakeun nyata ka Sawaraga Maniloka malahan aya wae anu bade dihilian jeung nagara atuh di negara Amarta riweuh kayaanana malahan seueur bancang pakewu itu jaring carita itu jaring carita hiji-hijina raja anu teu kapangaruhan ku ieu berita dewa
lintang ti Yudhistira malahan Yudhistira mah mempertahankeun ieu Astrajingga diistimewakeun ieu Astrajingga dijaga ku para satria Pandawa satria Amarta kidul kaler kulon wetan dijaga keamanan ditingkatkeun ngajaga Astrajingga di palih kidul nyata angkatan udara Raden Gatotkaca di palih wetan nyaeta angkatan darat Raden Anterja di palih kaler angkatan laut Raden Jakatawang di belah kulonnya eta Raden Abimanyu di Bayangkara opat satria Pandawa ngajaga nagara Amarta di tapal wates nagara bilih aya raja-raja anu ngadon lebat ka nagara Amarta anu bade ngiwat Astrajingga di palih kidul Raden Gatotkaca teuneng ludeng hanteuringrang tina mangsa ngabela rakyatna sorangan kalau mampar Raden Gatotkaca merak ibing sesoderan tina gendenganna pun rengkong puyut Adria
bijaksana Kanca kumaha ade saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurenyung tahun laras sok mineng ka Bandungan kumaha teh ade sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh laras angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan kanca semohon ade saperti anu karanapan ku kaula kiwari dah kumaha teh ade jauh tina panjang ka jauh tina dugaan salarea dah perkawis naon ade si Astra jingga jadi viral dah kira kumaha ieu si Cepot jadi trending topik di sakabeh media sosial Allah ngadak-ngadak si Cepot dipenta ku raja-raja di satatar media desa Allah itu nyata parentah dewa sabab numutkeun dewa bakal aya bencana ratusan kali lipat anu bakal datang ka marcapada Allah eueuh ditu mana kudu si Cepot laras eta hiji-hijina raja anu teka pangaruhan ku ieu dewa semohon lintang ti dua Prabu Yudhistira laras memang kitu da teu ngarti aing oge monya si Cepot kudu jieun tuma wah ararane teh bari jeung si Cepot teh rakyat kaula rakyat anu kalintang deket jeung Pandawa laras eta kari-kari ana si Cepot keur tunggara aing bebela ka si Cepot wah sae ade bot cing tenang mana ditumaritis bot ngregreg cing regreg sapanjang Gatot Gasa masih kene aya beres sapanjang Gatot Gasa masih kene hirup bebeakan aing pikeun mempertahankeun maneh Asta Jingga santan kasih bebeakan aing sanajan dewa nu datangna disingharepan ku Gatot Gasa beres encep
Kasan Gatot Kacawian Irik katasan Gatot Kacawian Metu gegaman liresi mamuli Satria hingkang dijaya Ya urung kasorang Yuda Urung kasorang Yuda Raden Gatot Kaca nuju ngabedega di satengahing marga nalung ti kaayaan nagara Amarta pilih aya mau ngamuk kajahmetan nu tumiba ka nagara Amarta kitu kaayaan dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa sanajan kaula kasebut nalurah tamtama negara Amarta panglima angkatan tinggi negara Amarta semohon salaku stabilisator negara pikeun nangki serangan ti luar jeung ti jero moal aya naon-naon tanpa aya pangrojong ti sadana hamba rahayat semohon Gumawi kaula bade umajak ka sadayana para masyarakat sadaya caring cing pageuh kancing saring sat pageuh iket sabab cing emut ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna keur urang-urang kene ayeuna si cepot keur tunggara diancam pati hampir ku raja-raja di satatar madya desa Gatot Kaca moal munur sasiku moal ngejat satunjang beas pikeun ngabelaan rakyat kaula sabab kaula rumasa digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat dipilih ku rakyat ayeuna waktuna kaula pikeun ngabela rakyatna lajeng Raden Gatot Kaca maksad bade nguriling ka tepis wiring anya cerang ka padesaan maksud bade ngampacomantara Raden Gatot Kaca lajeng Gatot Kaca ngawata kajian piyambak panca beraja Braja Musti Braja Denta Braja Wisesa Braja Malamatan Braja Wikalpa wajing ngiring tapak mengalah sabta pangrung narantaka dipun watek dening Raden Gatot Kaca lajeng Raden Gatot Kaca ngampah comantara Ya babarwete
Samia rempel gudung pang-pange sekar mekar inggale ya inggali kayu agung babarwete samia rempel samia pang-pange sekar mekar inggale iya inggali andele si pandan arum iya si pandan arum Panglus lampahipun Raden Gatotkaca Gacarius ayat amunyata ti nagara Astina anu darencepan lebat ka nagara Amarata bade ngiwat Astra Jinga kautus ku Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana anu dipimpin ku Raden Jayawikata parantos lumebet ka nagara Amaratapura kairing para Kurawa sadayana datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh manggule nganrana iya teh kesasup nagara Amar teh parantos parantos kapan tadi kaliwat gapura nage nah aku sasup teh tengah rasanya 2 kilo na ieu teh nunutan boleh jadi jalan jika lama gitu yo jadi orang teh ayeuna teh tugas teh nyaeta maehan si cepot dibawa ke sawarga maehan si cepot dibawa ke sawarga maehan si cepot ku sararea bener wah bikin kain sorangan ta Citrayuda sayakeun ka ieu Citrayuda yo jeger nagrog ja aing yo bikin ka Citrayuda alus pisan alus si cepot teu dipaehan nah aing jelema anu teu dipikaresep di alam dunya lintang ti si cepot nah jail kageuleun jelmana pikageuleun lamun aya langit dua mah aing pindah nah meni cicip-cicip teuing kabayang bareng ku maneh naon baheula aing nganjang ka itu Katumaritis ka si cepot tuluy balik senal aing dipaku aing supaya kudu putih dina palupuh di bakuna bayangkeun kudu dinya nu matak aing dendam ka si cepot bikin ka Citrayuda yo Citrayuda percaya ka ieu mah cing percaya ka Citrayuda mah yo ka Citrayuda cing percaya sok kayaknya ho kamplong ku aing talu kabeh Citrayuda
ieu teh geus nepi ka nagara amarta parantos parantos bikin kaing lah si siapa tak kuaing sorangan we Jeung riweuh lolobaan lah. ulah riweuh kolobaan yo Citra Soma yo Beres ieu mah. moal tilu korokan urang sengker kabeh disieun ku aing Citra Soma Saya ieu. bikin ka Citra Soma lah babat ku aing tuman bina-bina ting pantai ku aing Duh. Naon ieu? we naon da dayak dagan kieu teh Ya, sempoyong. naon sempoyongan kieu maneh kunaon maneh sempoyongan kitu mabok sia teh Wang senegak beres. mabok saja tuluy lamun aing mabok masalah buat lo aing nu nginum sia nu lieur tong macem-macem bro labina-bina teh ieu teh pan sidik eterek aya tugas di mana-mana tugas kudu normal paduli teuing bos nu penting happy we urang mah nu nginum-nginum aing nu mabok-mabok aing sia pipilueun lieur macem-macem ka aing didodet ku aing kabina-bina teuing sia teh mabok wae atuh mabok wae paduli bos mabok alkohol mabok alkohol anjay alkohol haram bos Haram atuh alkohol. ai maneh mabok naon haram bos ku agama minum-minuman keras teh haram bos Make ngirum alkohol. ku nagara teu meunang bos ku agama diharamkeun bos ai mameh mabok naon cin teh bos moanya cin teh mabok cin tehna mah teu pira bos tapi oplosanana coy Walah. cin teh dioplos bos jeung naon cin teh sateko bosnya tuluy ti kotok saemer bos Paingan pengar atuh saya. kucek kumaneh bos tong boro diinum diamulan ge jangar bos Ngajuin tarang dah. jeung deui moal ditewak ku polisi bos nah urang pan pernah nya bosnya urang teh pernah aing nginum teh kotok karita bosnya keur nginum campuran teh kotok aya polisi ngaliwat maneh mabok naon cenah ka urang teh ceuk saha cek polisi mabok teh kotok pak tuluy cek polisi kumacing tuluy lanjut Diperbolehkan beres eta aduh. Maneh unggul bener. ai maneh atuh mabok wae kunaon laenan naon bos urang mabok ieu teh pelarian bos Wes, pelarian tina naon ya. pelarian kunaon anjir kabogo aing dikawin RT bos Broken heart ya. dikawin RT bayangkeun bos saha nyititin bos titin bener urang mana urang bolot bos Allah titin teh orang bolot ning itu. nititin urang bolot dikawin RT anjir sakitnya di sini bos Pasti atuh nyeri. ngadangeak bos bayangkeun ku didinya nya nyetitin teh kurang hayang HP dipangmelikeun ku urang bos Kes. cash anjir meulina ge Kes. inungna menta gengge dipangmelikeun ku aing demi Allah cash bos Salah kredit sih mah. bapana hayang motor tinja bos ninja meureun tak eta bos bae da mabok bos Tinja mama waduk. gua aing dipangkreditkeun bos malahan geus lunas bos lanceukna menta gengge ku urang dipangmeulikeun bos cash anjir dengekeun Tarang ngirit. tuluy pan malam minggu nya bos kamari bos urang apel ka itu ka imahna anjir bos keur dirapalan bos Beuki nyeri atuh. geus aya mobil Pajero di dinya bos anjir dikawin RT bos Eleh beunghar ku RT sih. nyelek kanu hate bos Pasti. atuna neangan deui nu lain neangan deui nu lain anjay Kalau segampang itu atuh. cinta itu tiga segampang itu bos Ya atuh. Duriatitin itu luar biasa bos
mana mau nyaho anjir titin goyangannya bos. Eta kulikat mah. Orang mah bos orang merek baliknya bos sakit hati bos. Ya baliknya daripada liur. Baliknya baik. Waalaikumsalam bos. Waalaikumsalam. Eta keren munur gitu lempang teh. Nah lempang teh munur. Hah? Lempang teh munur. Percuma bos maju oge pan orang dikawin batur bos. Cai cie goblok lain cai. Dunia hati bos. Siapa ada ngomong wae. Naon tinggal is Gatot Kaca. Wah katohian tuh. Ieu terek naon ka dieu teh? Maehan si si Cepot. Si Cepot dipaehan. Bener anjay. Ai mana teh gablek polo bos. Karunya Naon eueuh ka karunya bos. Si Cepot teh jelema sangsara bos. bereun. Si Cepot teh bereun ayeuna ku sia di podaran neraka jahanam bos. Nanu mabok teh jadi bener. Jadi jejek ngomongna halus eta mabok teh. Ya aing mah mabok aya alasanana karena nginum bos. Tapi maneh mah teu nginum teu naon mararabok bos. Mabok naon? Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kahormatan, teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sia bos. Mabok keneh bos. Geus araringsap keur araringsap. Eling lah. Mana teh geus karolot urang Kurawa teh urang Majalengka ge kabeh nyahoan urang Kurawa teh jara rahat bos. Geus katelah. Ararik cek aing ka masjid. Eta. Ka masjid teh salat ngilu ngecas. Salat bos naon deui bos. Geus barawut aneus sia teh malalikir. Eling lah. Ngomong wae teh Gatot Kaca ka dieu. Mana anjir kaporit aing. Tenang kaporit aing Raden Gatot Kaca. Iya. Barang ningali urang-urang Kurawa lebat ka nagara Amarta. Pangapunten wa. Tujuh naon ieu urang Kurawa lebat ka nagara Amarta. Gatot. Bade naon ieu urang-urang Kurawa parantos lebat ka nagara Amarta. Wah. Ieu teh geus asup nagara Amarta tot. Parantos. Wah, hampura tot. Hampura tot teu nyaho. Hampura tot teu nyaho tot. Bade naon ieu teh urang Kurawa nagara astina lebat ka nagara Amarta. Wah, terek dengan suung tot. Dengan suung tot. Emanglah di astina teu aya suung. Teu aya di astina mah lodo. Apa di dia mah hujan wae. Tot urang merek jujur ka di dinya totnya. Naon? Ieu urang Kurawa tot demi Allah tot. Lain rek neangan suung tot di ditu ge loba tot. Bade naon? Demi Allah tot ieu urang Kurawa kabeh nu datang ka dieu tot rek mehan si Cepot teh. Hei. Kala kali bejakeun sia naon? Bodoh ka hulu-hulu. Mane teh rek maehan si Cepot hiji kaduana ayeuna mane ngabohong ka si Gatot Kaca dina kerak neraka anjir. Nggak beda-beda tot podaran tot tumantot. Tapi ai share ka dukung saha aing rek pinah ka dieu anjir demi Allah aing. Eta mah bu. Ayeuna jadi pinah saha aing mah tot tenang tot aku mendukungmu tot. Kamu favorit aku tot. Di kamar aing loba foto tot. Foto kaula Darso tot. Foto oma. Kadi siapa dari mong aing mah ti ayeuna karep aing pinah ka dieu aing. Pinah deui mong mending maneh ka dieu pinah. Tuh arana yang teuing belegug.
Nah, aing mah ngabejaan dalang mana belah kenca mah eleh wae anjir aing mah ngabejaan. Aing hayang mecakan menang di belah katuh tah tenang tah aku mendukungmu tah. Iya beres. Jadi ieu teh uat teh bade maehan asaji enggak? Jawab. Wah. Lamun bener rek naon? Anjir hayang kojor sia mah. Lamun aing bener rek naon? Gatot Kaca malah munes ngagerung anjir ya. Sada elap mogok anjir. Saha-saha nurek mayahan astajiga geralengkahan adalah Gatot Kaca. Ayeuna mah kieu tot, rek dipikeun apa masih cepot? Moal bisa. Balik aja. Hah? Balik. Nangtang sekali. Hah? Tapi ka mana pengertiannya? Anjir aing mah demi Allah eleh anjir. Bala lagu teh bala rodo tarala laju wayang anjing sia eta mah. Cece mundur urang lawan siga teu ka aing mundur. Ayo mundur. Gatot Kaca naon benar sekali dia ingin mereka kesempatan kanyen rek diberikan apa moal sia sadingga kaula rek mereka kesempatan kanyen rek balik apa moal lamun kitu sarana pitu taman jaing dor nepi ka mana kurang ajar sia hutang pati barapati hutang wirang ti bare wirang loba ngomong beleguk dor we ngobrol cilepet teh kalau teh ngomong wae bangsa teh mina-mina teuing tot anyok tot tak mina-mina teuing sok sia ka mina-mina teuing heuling kurang ajar sia dibasakakeun diksa kula baraja diksa pangusap sakula paungan raja lalanap nem jua peroka anak pedang tunggal anak pedang acim lah tegal maju pedang ayo Andang Mia Makalanga atau marasa mati berjuang kelemah kahi Ayo, udah
wakaf hayang wakaf. Ayo kapan wakaf boya mangap si Gatot Kaca kepop. Beneran sih, beneran. disebut gugur DP aku goluluhur sinatria perang mandi perang tanding makan jaduh mundur pantrang mulang kajan ancur tutup mulan batan ngecat makan datang di medan Ampun, resotkeun si aing Gatot Kaca. Resotkeun aing beradar. silih banti aduh ilmu kesetiaan nandingan kedijayaan satria seminar Mangsa Raden Gatot Kaca nuju ngalawan urang-urang Kurawa kalaresan ieu pardenawa ti negara ujung maruta jalana ka Palih Kidul atuh bebasnya eta teu katohian ku Raden Gatot Kaca. Ya, sia. Kebenaran. Nasib diri bagja awak. Hey 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 hey. Oh ha ho hey. Ya, sia. Dadina aing rada keung ngalawan si Gatot Kaca ari wani mah wani ngan rada budak tungkul. Ya, Bran. Nah beneran si Gatot Kaca keur ngalawan ting urang mana ye. Aing bebas asup ka dieu. Hei para denawa. Wayahna langsung urang katumaritis paehan si Sebot. Ayo nik. Ayo batur batur. Anak ya para denawa anu langsung katumaritis ngalawan Gatot Kaca margi Gatot Kaca nuju ngalawan urang-urang Kurawa itu jaring carita urang teu
Kanan dihan dalam hiam gesan samperan. ya kurang tunda dihan juang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ge bakal kasamper deui. Kan serius. Di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong bangga nyerekan nana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh